Bismillahirrahmanirrahim. Al-babul awali ari bab anu mimiti eta fi fadilatil ilmi dina netelakeun kautamaan ilmu wal ulama'i jeung pirang-pirang jalma anu ngabogaan ilmu make ain ulama lain ulama. Al-babul awali ari bab anu kahiji eta fi fadilatil ilmi dina netelakeun kautamaan ilmu wal ulama'i jeung pirang-pirang jalma anu ngabogaan ilmu. Ari ilmu mah paramotna, ari ulama mah anu ngabogaan paramot. Teu beda bedog jeung anu ngabogaan bedog. Ari bedog mah disebut ilmuna, ari jalmi mah anu ngabogaan bedogna. Tuh ari ilmu mah ilmuna pangartina wal ulama mah eta ngabogaan ilmu. Qala ngadawu saha Nabi sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Libni Mas'udin katampi di Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu radhiya kami karido saha Allah Gusti Allah anhu ka itu Ibnu Mas'ud. Ya bada Mas'udin ya putrana Mas'ud jeung Nabi wasiat ka Ibnu Mas'ud. Ya bada Mas'udin Ibnu Mas'ud julusuka sa'atan fi majlisil ilmi la tamasa qolaman wala takubarman khairul laka min itki alfi raqabati. Ya Mas'udin Ibnu Mas'ud julusuka ari biuk anjeun eta sa'atan sajam fi majlisil ilmi dina tempat ilmu la tamasaan teu nyekel anjeun kolaman kana paragi nulis. La tamasa teu nyekel anjeun kolaman kana paragi nulis wala taktuba jeung teu nulis anjeun harpan kana samulu eta khairun leuwih alus laka eta tetep pikeun anjeun min inki albi raqabati tibatan ngamerdekakeun nabi. Sahur Kanjeng Nabi ka Ibnu Mas'ud wasiat Ibnu Mas'ud julusuka sa'atan fi majlisil ilmi la tamassa qolaman wala taktuba harfan khairul laka min itki alfi raqabatin. Ibnu Mas'ud diuk anjeun sajam dina tempat ilmu ngaji sajam dina tempat ilmu cicing anjeun diuk dina tempat ilmu la tamasa qolaman wala taktuba harfan teu nulis teu mawa pulpen jeung teu nulis ngadengekeun we ngadengekeun kapeung nurutan ya kapeung ngadengekeun kapeung nurutan da pulpen teu mawa kitabna teu boga nulis boro-boro da teu mawa alat tulisna oge ngadengekeun kapeung ngadengekeun nurutan sakapeung. Jeung Nabi ka Ibnu Mas'ud khairul laka min itki alfi raqabatin leuwih alus anjeun tibatan anjeun ngamerdekakeun abid sarebu. Nya tibatan ngamerdekakeun abid sarebu alus keneh diuk di tempat ilmu cicing di tempat ilmu sanajan teu mawa alat tulis sanajan teu nulis cicing eta teh khairul laka min itki alfi raqabatin leuwih alus tibatan anu tadi tibatan ngamerdekakeun abid sarebu.
pan kitu cek Nabi nya. Cek Nabi dina hadis Kanjeng Nabi aya kaunggal dina katerangan kun aliman tuh au kun muta'aliman au kun muhibban au kun mustami'an la takun ka khomisan. Cek Nabi ya kun kudu bukti anjeun aliman eta anu ngawulukan, kudu bukti anjeun jadi tukang ngawulukan ngaji atau bisa cenah urang mah masantren lagi boro-boro. Au muta'aliman cek Nabi kudu bukti anjeun anu ngaji da model kieu ya. Da teu bisa urang mah sibuk jeung pagawean ngawulukan ngaji teu bisa, urang mah ngaji jadi santri teu bisa. Cek Nabi au mustami'an ngadengekeun atuh nya, ngadangukeun atuh modal cepil, teu kudu ngawulukan, teu kudu nyekel kitab, teu kudu ngaloba, ngadengekeun we cek Nabi. Da teu bisa urang mah ngadengekeun ge. Ngawulukan teu bisa, jadi santri nyekel kitab bawa pulpen teu bisa, urang mah ngadengekeun teu bisa, sibuk urang mah pagawean. Gitu. Cek Nabi ulah leutik hate au muhibban sing cinta atuh sing resep atuh ka jelema anu boga ilmu teh. Gitu. Sing resep atuh urang anu ngabogaan ilmu teh. Nu kaopatna nganceg Nabi la takun kal khomisan kade kan kumaha. Ayo siap-siap ayo kadinya yuk siap. Ayo siap. Siap. Cek Nabi la takun kal khomisan kade ulah jadi anjeun saperti anu nomor 5. Ngawulukan ngaji teu bisa, jadi santri teu bisa, ngadengekeun teu bisa, resep henteu. Berarti jadi naon kan? Didorna gitu. Kalah hiji we kan boga ilmu teh. Eta bahaya nu kalimah mah. Ngawulukan teu becus, jadi santri teu becus, tuluy ngadengekeun teu becus, tuluy cinta henteu kalah izin nu aya. Nah eta nomor kalimah nu bahaya, patuh lika cilaka anjeun cek Nabi. Cilaka lamun jadi nomor 5, mata kulah hayang jadi anu nomor 5. Cek Nabi pilih rek nomor hiji tukang ngawulukan, rek nomor 2 jadi santri, rek nomor 3 anu kurang ngadengekeun, rek nomor 4 anu cinta abdi mah cintakeun abdi mah ngawulukan teu bisa jadi santri teu bisa abdi mah rek meulikeun kitab we tah keun meuli kitabna. Hade teu? Hade eta muhibban kitu teh cinta. Abdi mah teu bisa bang meulikeun kitabna, abdi mah anu ngajamin kopina pek ke santri tah. Muhibban gitu. Abdi mah teu bisa bang meulikeun kitab, bang meulikeun pulpen ke abdi mah lamun hatam rek dibere sajuta ewang tah. Muhibban teu? Muhibban. Nganceg Nabi la takun kal khomisan kade ulah jadi nomor 5. Tah ieu jadi naon? Jadi laleur hejo. Nu kalimah kalah ngewa we tak ustaz cenanya buka aku ge sapopoe mah make samping dempreng buka dah itu kudu hayang samsu wae cuman teu bang buka dah naon atuh ngewa nu aya riweuh nguruskeun batur tah eta patuh lika cilaka dipilih-pilih nya urang bisa memilih pek pilih lamun urang hayang lamun urang geus mampu menguasai kana kitab pek ngawulukan itu acan bisa cenah ulah ngaji atuh ngaji. Jadi santri nyekel pulpen nyekel kitab pantes gitu. Da urang mah geus teu bisa eta mah geus gawe rek ngadengekeun we. Pangrekamkeun nya lamun keur ngaji direkam ke urang kekirimkeun ka urang alus kene. Alus kene. Kan urang mah mere kopina kedua berarti tah ngadengekeun ongkoh nya muhibban ongkoh. Gitu urang mah kewe mere kuduna kita teh pek keur nu ngaraji. Ngan ke rekam urang kirimkeun ka urang nya ke urang bisa ngadengekeun. Heueuh siap berarti 2 mustami'an jeung muhibban.
Itu ngan ulah sokin kade ulah jadi anu kali. Au patung likat cilakan. Dok di antawis. Nah, kantun mana wa nadruka ila wajhil alim khairul laka min alfi farsin tasaddaqta biha fi sabilillah wallahu a'lam. Dimana robi'ana alladhi Bye.